Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sadaya anu ku abdi dipika hormat, pertami-tami abdi bade ngucapkeun puji sareng syukur ka kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat ka urang sadaya. Sangkan urang sadaya tiasa kempel dina tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna moral sareng akhlak di zaman ayeuna. Saderek sadaya anu dipika hormat, ngeunaan moral sareng akhlak di zaman ayeuna nyaeta mangrupakeun hal anu penting kangge dicarioskeun. Kumargi ieu kaitanna sareng perilaku sareng gaya hirup jalmi di zaman ayeuna. Saderek anu dipika hormat, moral teh nyaeta mangrupakeun gambaran diri urang ngeunaan tingkah laku jeung gaya hirup di kalangan masyarakat. Zaman kiwari ieu moral sareng akhlak palanonoman hariwang pisan, kumargi urang tiasa ningal tina gaya hirupna yen aranjeunna sering nyiksa eta. Aranjeunna condong hirup nuturkeun zaman. Tangtosna gaya anu aranjeunna tiru nyaeta kahirupan urang luar. Urang terang, yen gaya anu dianggo ku urang luar teh nyaeta lolobana nyimpang tina moral. Nalika urang nyadar yen Indonesia teh kasohor ku kasopanana sareng keagunganana. Salah sahiji contoh hirup nonoman anu nuturkeun gaya urang luar dina kahirupan sadidinten teh nyaeta masalah pakaian baju, masalah pakaian pikeun nonoman ayeuna sok dikaitkeun sareng zaman atau teknologi. Kusabab sababaraha nonoman dina pakaian bajuna sok nuturkeun gaya anu usum. Contohna baju ketat, ipis, calana pondok, rok mini. Bari urang terang yen hukum nutupan aurat wajib pisan janten upami henteu dilaksanakeun maka eta bakal dosa. Maka kitu upami aranjeunna henteu palinter nyaring gaya urang luar, eta bakal mangaruhan pangaruh nyalira sareng bakal ngancurkeun kahirupan aranjeunna. Maka aranjeunna kedah tiasa leres-leres nyaring sadaya pangaruh anu sumping ku cara nyandak nilai-nilai anu positifna sareng micem nilai-nilai anu negatifna. Sehingga pangaruhna sae pikeun ka urang. Saderek sadaya, tangtosna urang peryogi bantosan atanapi peran kolot. Kusabab sakapeung budak bakal condong nurut kana naon anu dicarioskeun ku kolotna. Kusabab aranjeunna sering berinteraksi kalayan sae. Kukitu guru sareng rerencangan saaranjeunna oge tiasa janten tempat pikeun nguarkeun sakabeh hatena. Aranjeunna tiasa kengingkeun solusi sareng pitunjuk pikeun ngajauhan paripolah anu nyimpang tina moral. Kalayan guru sareng rerencangan sanaos ngan sakedik tapi tetep tiasa ngabantosan urang ngabedakeun mana anu sae sareng mana anu goreng. Janten urang kedah palinter milih babaturan supados ngagaduhan pangaruh anu positif henteu negatif ka urangna. Kusabab urang teh pimpinan pikeun masa depan bangsa anu nanggung kaharep bangsa ieu dipikahareupan. Contoh, pikirkeun upami urang ngagaduhan moral anu goreng. Nagara ieu bakal sapertos kumaha engkena? Tapi upami urang tiasa ningkatkeun diri urang ti ayeuna, masa depan bangsa ieu teh bakal cerah. Ieu wae anu tiasa abdi carioskeun kirang langkungna nuhun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.